Tingkar ulah di angka lolos, benar itu pegat bentangkeun eta jaringna. Oh kaditu habok gaik ampun ujang sarta ieu teh bapak sarta kunaon maneh kala ngabantu warga sarta. Aduh ampun Sarmi tulungan aing Sarmi, aduh sarta teuing ieu teh bapak sarta. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu can subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina bedar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana, khususna mah carios anu ayeuna nuju di pedar mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Atuh puguh bae sakabeh warga lembur teh kacida ambokna komo deui. Kabeneran dina waktu eta aya warga lembur sejen anu kaparengan aya keur di lembur eta. Waktu eta langsung ting corowok geuningan ieu euy anu geus kumadog duit jeung emas urang teh geuningan ieu bangsa teh ulah diantepkeun warga bising ke arandika anu ngalaman kalengitan duit jeung podaran bae podaran kiu kablong cebrot aduh kunaon arani kageringan kakak najongan ngadekan dewek luaan. Aduh nyeri ampun tolong dua bagong teh waktu harita langsung totorolongan ninggalkeun eta patempatan. Udah warga udah diantepkeun udah podaran berbuat warga lembur teh waktu harita ting corowok jeung deui teu malire kaayaan aki kuncen jeung mangkomod sapar kanca anu dina waktu harita susirian bakat kubungah kulantaran geus mampu ngawiwirang juragan Jajuli jeung juragan Karman anu samemehna rek ngawiwirang mangkomod. Tak kitu ki alus ki barudak tempota geuningan anu salila ieu nyusahkeun warga teh eta mangklukna teu disangka ku dewek geuningan si Jajuli jeung si Karman teh guguru ka bagong euy ceuk mangkomod. Waktu harita langsung nyerowok kitu. Bener Kang kuring teu nyangka wayangan teh anu salila ieu diributkeun ku warga-warga lembur tatangga urang teh cenah mah sok kalengitan duit sok loba anu kalengitan duit di lembur ieu di lembur itu kitu anu kadenge ku kuring dina waktu kuring ngalanto ka lembur maranehna teh geuningan si Jajuli jeung si Karman. Teu nyangka kuring mah teu nyangka bener juragan bener teu nyangka kuring sakabeh teu nyangka geuningan maranehna teh ngadon jagi ka babi eta anu kadenge ku mangkomod
jeung Aki Kuncen katut Bisarmi anu waktu eta ngan saukur seuri leutik bari silih tetep kulantaran kacida bungahna maranehna dina waktu eta bebas tina bahaya samemehna mah kacida bingungna kulantaran sanajan teu bisa dibuktikan oge kacida kuatna tuduhan Juragan Jajuli jeung Juragan Karman teh tapi waktu eta sagala rupana leungit kulantaran oba saksi sakabeh warga eta lembur jeung kabeneran aya warga lembur sejen nyaksian maranehna robah wujud jadi dua bagong tah ayeuna mah kulantaran geus rengse sagala rupana Aki marek balik jang rek balik hati-hati di kudu hati-hati rek kajalankeun sagala rupa teh kudu hati-hati ulah sologoto yang geus kulantaran geus eueuh bahaya deui keur ujang Aki marek balik cek Aki Kuncen waktu harita nyarita kitu bari terus ngoloyong ninggalkeun eta patempatan teu ngaleret ka ditu ka dieu deui ngahaja waktu eta lempang biasa kulantaran embung nembongkeun kaayaan manehna di hareupeun Mang Kodir katut anu lainna ari keur Mang Kodir mah sabenerna teu masalah soalna geus nyaho sagala rupana sanajan teu apal Mang Komod geus guguru ka bagong mah ngan manehna embung nembongkeun ka anak buah sejena anu can apal saha dirina sabenerna beuki heula beuki jauh akhirna maleungit tina tutupan Mang Komod sapara kanca tah ayeuna mah yap urang ka jero jang ngobrolkeun sagala rupana sabab ayeuna mah pacogregan teh geus rengse mudah-mudahan bae tah si bagong teh modar tah dina leungeun warga cek Mang Komod waktu harita akhirna mah ngajak sakabeh anak buahna asup ka tempat anu biasa dipake kumaranehna musyawarah sedangkan dua bagong jelmaan Juragan Jajuli jeung Juragan Karman anu waktu eta lulumpatan sakalumpat lampet hayang salamet tina panyiksa sakabeh warga terus lulumpatan badi sesegrok anu kadenge ku sakabeh warga tapi sabenerna mah eta teh gogorowokan minta tulung hayang dibebaskeun tina siksaan sakabeh warga anu terus-terusan ngagebugan maranehna aduh nanahauna dia warga salah lain dewek duaan anu jadi bagong mah lain anu guguru ka bagong mah lain dewek lain tapi si komod tuh rek dipaehan ku arani ka masih komod aduh nyeri ampun tolong ulah diantepkeun jang podaran bukan nama podaran waktu eta sakabeh warga teh ting corowok bari lulumpatan ngaberik bagong anu beuki jauh tapi akhirna mah sanggeus aya di sisi lembur mah bagong teh lumpatna beuki jero asuk-asukan kana rungkun atau beuki ripuh bae sakabeh warga teh dina ngudagna atuh reg kulantaran kacida bingungna beuki jero mah beuki sieun maranehna teh aduh geus lah geus keun beuki modar kulantaran geus bukti kapan beunang tah loba tatuna kadekan kurang tadi geus antepkeun ke paeh sugan bae ke di udag ieu di udag mau bo ajag soalna ngaluarkeun getih terus eta bagong teh pastina oge irung mau jeung irung ajag mah bakal seukeut ngabu hanyer getih geus lah tepen ayo urang balik bahaya asup ting ka leuweung mah bahaya leuweung keleugan kieu mah bahaya ke bisa aya satu galak urang ke anu binasa celakakeun ka di mangsa ku bau jeung ajag bae ke modar antep mantap cek salah hiji warga waktu harita langsung nyarita kitu atuh sakabeh warga oge kulantaran maranehna oge ngarasakeun sieun ari kudu terus asruk-asrukan ka jero leuweung mah akhirna mah mutuskeun baralik deui ka lembur sedangkan
Juragan Jajuli jeung Juragan Karman anu dina waktu eta bener-bener teu bisa ngarubah deui jadi manusia. Beuk lila buki jero akhirna mareg maranehna teh nepi ka hiji tempat duanana teh haharagugan nahan ka nyeri kulantaran tatu kacidaparnana. Waktu eta anehna teh sanajan wujudna geus jadi bagong tapi bisa ngobrol kawas biasa. Kadenge kumaranehna mah masing-masing nyarita teh kawas biasa teu beda ti samemehna keur waktu masih kene ngajelma jadi manusia. Aduh Karman, geningan urang teh kalah ka kieu cilaka kudu kumaha Karman, moal mungkin urang balik ka lembur dina wujud kieu boro-boro ning keluarga ku anak pamajikan orang oge moal ditarima nu aya oge urang teh bakal menang panyiksa bakal dipaehan jaba geuningan ayeuna. Aduh nyeri kieu kumaha ngubaran tatu ieu Karman, nyeri aduh nyeri cek Juragan Jajuli waktu harita nyarita kitu. Aduh bener Kang, bener bingung kuring oge sarua kuring oge nyeri Kang, tatu mending ngocor kieu. Aduh cilaka kurang bisa paeh beak getih ya mah moal bisa balik kurang teh kapaksa meureunana mun hirup oge jadi pangeus leuweung ieu Kang, kuring teh moal bisa balik sameme bisa ngubah diri deui jadi manusia mah tapi kudu kumaha carana nya. Aduh cilaka teuing-teuingeun eta aki-aki ngadon nyihir orang jadi kieu. Aduh cilaka, aduh banyeri, aduh nyeri, tulung nyeri Kang, tulungan nyeri. Aduh waktu harita dua nana koko buongan minta tulung tapi anu kadenge soramah mun aya nu ngadenge sasagrok lir ibarat babi biasa. Ayeuna orang tinggalkeun heula sakedeung kaayaan Juragan Jajuli jeung Juragan Karman anu dina peuting harita jadi peuting munggaran maranehna jadi sakadang bagong. Caturkeun sarta dina peuting harita teh peutingan akhir manehna tirakat neuleuman ilmu anu diturunkeun ku Mama Kiai. Waktu eta teh Mama Kiai keur ngobrol jeung manehna samemeh sarta ngadekul wiridan deui kawas peuting samemehna nepikeun ka akhir duha. Ujang sarta peuting ayeuna teh peuting akhir ujang tirakat jeung deui alhamdulillah sanggeus mang taun-taun geus leuwih ti 5 tahun ujang teh masantren di ieu tempat kuliah oge geus anggeus ujang teh alus ilmu lahir ilmu batin ilmu agama ilmu kadunyaan oge geus pinuh dina diri ujang teh. Syukur ujang syukur ngan meuleunan sanggeus rengse nyampurnakeun ilmu anu keur diulik ku ujang khususna mah ilmu anu ayeuna terus-terusan diulik di tempat ku ujang amat teh moal wakang ngijinan ujang balik ka imah geus rengse sagala rupana oge ujang teh kudu ngalalana. Ujang kudu ngadatangan lembur-lembur anu dina waktu ayeuna keur pacibeuh ku masalah kalengitan harta banda maranehna sabab aya anu nyolongan ngan anu nyolongna teh ujang lain bangsa jalma bisa ditewaku polisi bisa dilaporkeun ka panggih naon eta teh tapakna dalamun rampok atawa maling biasa mah meureunan ngaruksak panto atawa jandela jeung sajabana tapi ieu mah malingna maling anu demit sanajan buktina aya nyaeta duit jeung emas anu dipaling ku eta padog teh leungit ngan teu ngaruksak boro-boro ning panto atawa jandela sanajan tempat panyimpenan duit oge lomari atawa brankas wah nu ruksak kuncina masih ngonci sabab dicokot ku cara lelembut atawa ngagunakeun ilmu siluman. Ta eta anu kudu diungkulan ku ujang wayahna ujang sanajan ujang hayang balik ka lembur
Ujang oge hayang papanggih jeung kolot ulah waka. Ujang ulah waka sameme Ujang rengse bisa nulungan warga-warga anu ngabutuhkeun pitulung ti Ujang. Kumaha Ujang siap ngalaksanakeun tugas ti ama. Wayahna Ujang, wayahna Ujang teh kudu ngarengsekeun heula pagawean ieu. Kumaha sanggup Ujang? Cek Mama Kiai waktu harita nyarita kacida panjang lebarna ngajelaskeun sagala rupana. Dina waktu harita samemeh dina poe esuk sarta atawa parman teh bakal dijurungan kumanehna ninggalkeun pasantren. Abdi mah bade numutkeun bae kumaha kahoyong ama atanapi piwarang ama. Mangga ama, mangga upami kinten-kinten diri abdi atawa ilmu abdi biasa manfaat kanggo umat mah moal dikoretkeun, moal sieun sanaos kahoyong mah abdi teh hoyong nepangan sepuh heula di bumi. Nah kunaon ama dugikeun ka ayeuna abdi teh teu kenging pendak sareng ibu rama abdi di bumi secara langsung salianti di piluaran. Kumaha eta teh aya naon salaresna ama? Nah matak camal karena ilmu abdi atanapi kumaha sanes Gusti ge miwarang supados anu jadi putra sapertos abdi kedah bakti ka sepuh. Nah ieu mah geuningan ama kalah miwarang abdi nebihan sepuh abdi ti bumi aranjeunna sanaos henteu ngalarang pendak di tempat sanes tapi dugikeun ka ayeuna bingung kunaon abdi tacan di piwarang nepangan aranjeunna di bumi na langsung. Kumaha eta teh aya naon salaresna ama? Aya naon abdi kacida panasarana sareng deui eta teh masalah abdi ningali mimi sareng aki abdi di siksa di hiji nagara anu pinuh ku babi. Nah eta teh kumaha ama? Nah aya hubunganna sareng abdi anu dilarang ku ama nepangan ibu rama abdi secara langsung di bumi atanapi kumaha eta teh? Coba jelaskeun ka diri abdi supados abdi ngartos sadayana ama. Cek sarta waktu harita langsung ngebrehkeun kayaan hatena anu salila ieu mikiran kayaan eta. Hampura Ujang, hampura kawas biasa, kawas anu geus dicaritakeun samemehna ku ama. Ama mah moal bisa ngejelaskeun sabab engke oge bakal kapanggih langsung jawabanana ku Ujang. Sabab lamun ayeuna ama ngajelaskeun secara langsung jeung tanpa bukti bisi timbulna fitnah cek ama oge. Sagala pertanyaan Ujang ke bakal kajawab ku Ujang sorangan. Geus ayeuna mah masalah kunaon ama ngalarang Ujang ngadatangan kolot Ujang langsung ka imah engke bakal kajawab oge jawabana ku Ujang. Jeung deui masalah tetempuan Ujang anu nempo nini jeung aki Ujang aya di negara anu pinuh ku babi ulah hariwang eta oge bakal kajawab. Cek ama oge jalankeun heula tugas ayeuna nepikeun karengse engke Ujang kudu ngadatangan lembur-lembur anu butuh pitulung ti Ujang. Tah dina hiji waktu di hiji lembur Ujang bakal manggihan jawaban anu salila ieu ku Ujang dipika bingung panasaran jeung sagala rupana nyangkarukeun hate Ujang. Kitu bae nama Ujang sok ayeuna mah geura wiridan deui geura salat heula terus wiridan nepikeun karengse duha. Sabab dina poe esuk mah Ujang teh ku ama bakal dijurungkeun indit ti ieu pasantren tapi hampura. Ujang hampura lain ama ngusir tapi memang geus waktuna Ujang teh ngamalkeun ilmu supaya manfaat dunia akhirat. Kitu bae nama Ujang. Geus ulah loba pamikiran cek ama oge ulah loba pamikiran jawabana bakal kapanggih ku Ujang langsung di tempat anu engke ku Ujang didatangan.
Cek Mama Kiai waktu harita ngajelaskeun sagala rupana panjang lebar sanajan beuki mata bingung pinuh kurasa penasaran dina hate sarta, tapi kawas biasa lamun geus menang jawaban naon bae jawabana sarta tarananya nepikeun kadua kali sabab geus biasa kitu. Ciri Mama Kiai teu hayang ngajawab eta tandana manehna sorangan anu kudu menangkeun jawabanana. Mangga Mama mangga, upami kitu mah nya mangga ayeuna mah sadayana bade dijalankeun ku diri abdi. Cek Parman atuh geus kitu mah Mama Kiai teh kenceling indit ninggalkeun Parman atawa sarta di eta tempat. Parman teh samemeh wudu. Parman teh waktu harita ngarenghap jero. Haduh, aya bae. Naon sebenarnya anu bakal kapanggih ku aing? Bener-bener amat teh teu hayang pisan mere jawaban saeutik-eutik aca naon sabenerna kawasna mah Mama Kiai teh lain teu apal tapi kawasieun aing boga pamikiran anu teu bener. Kapaksa lamun kieu mah bener aing kudu neangan sorangan jawabana. Gerantesna bari ngageleng-gelengkeun sirah tapi akhirna mah teu miceunaan waktu manehna teh langsung wudu dina pancuran. Geus kitu salat rek salat langsung wiridan kawas biasa nepikeun ka akhir duha. Samemeh turun teta tempat teh Parman luak deui heula kaditu ka dieu kawas anu aya di teangan. Jeung deui ngarasa bingung ku sabab geus akhir duha teu kawas biasa Mama Kiai jeung Santi teh nepungan manehna. Aduh, kunaon teu datang ka dieu Mama sareng si Nyai nya. Aduh, aya di bae ka aneh teh atau memang pedang saanggeus beureunnan beureunnan kudu aing anu datang ka ditu kudu ngobrol di pasantren langsung. Karentesna waktu eta sanajan pinuh ku kabingung oge kulantaran teu kawas biasa Santi jeung Mama Kiai teh sok ting torojol nyampeurkeun manehna. Akhirna mah celing manehna teh ninggalkeun eta patempatan muru ka pasantren. Barang nepi ka hareupeun pasantren oge Santi waktu eta geus ngabagiakeun manehna bari imut ngagelenyut. Engkang hapunten nya abdi henteu nepangan engkang ka tempat biasa anu sering digunakan ku urang sareng ama ngobrol. Hapunten nya kumargi abdi teh diwagel ku ama saurna teh teu kenging nampakan engkang di saung kumargi parantos rengse sadayana nah laras eta teh engkang tos rengse sadayana. Cek Santi waktu harita langsung nanya gitu. Laras Nyai, laras meureunnan akang teh ayeuna teh poe akhir aya di ieu tempat teh kumargi. Saur ama mah akang teh dipiwara ngalalana kedah asup ka lembur-lembur anu meriogikeun pitulung ti diri akang, tapi duka naon anu bade di amalkeun ku akang engke di lembur teh kumargi. Raraosan mah ilmu teh masih kena kirang tapi bae ari diparentah dipiwarang ku amama sanos ngaraos ilmu kirang oge bade dijalankeun mudah-mudahan manfaat. Cek Parman atuh barang ada kitu teh Santi waktu eta ngalanjut. Hah, engkang bade miang ti pasantren teras kumaha abdi engkang kumaha abdi nah iya supami abdi ngiring abdi ngiring sareng engkang. Cek Santi waktu harita langsung nanya gitu. Engkang mah teu biasa nangtos ke Nyai eta mah
cobi bae naroskeun ka ama nah sawios upami nyai ngiring sareng engkang ari engkang mah mangga nyai bade ngiringnya mangga engkang mah moal ieu moal ngalarang moal ngajak kumargi bilih ngajak ke di sisilan ku ama sopamina ama ngawagal nyai kan berenang engkang anu disalahkeun engke naros bae ka ama kumaha nama upami ama sareng ambu nyai ngajurungan ngiring sareng engkang nya mangga upami teu manging tos bae di dieu nyai mah di dieu ngiring soalna engkang teh sanes bade uih ka bumi engkang sanes bade nyumpingan lembur-lembur bade ngamalkeun ilmu sanes ilmu teh sabaraha oge mudah-mudahan manfaat cek sarta waktu harita langsung aja jawab gitu ih nah kumahanya tapi yang tara tuh ayo kalau betulang kang urang tepangan ama sareng ambu cek Santi waktu eta sanajan hanjilu oge akhirna mah maranehna teh asup ka jero nuju ke tempat di mana Mama Kiai jeung pamajikana geus nungguan keur dariuk dina kursi syukur ujang syukur hampura ama jeung Santi teh haja teu nepungan ujang sabab dina poe ayeuna teh geus dibejaan akhir ujang teh ngulik ilmu di eta tempat syukur kumaha ujang kumaha kaayaan ujang teh ayeuna seger atawa aya nu kurang keneh pok caritakeun ka mama supaya mama bisa nyaho kaayaan ujang ayeuna cek Mama Kiai waktu harita langsung nanya gitu bener ujang bener ambu oge hayang apal ambu oge kumaha kaayaan ujang teh ayeuna naha awak teh aya parobahan kumaha perubahan ujang teh nah aya nu dipikaburat atawa eueuh cek pamajikan Mama Kiai waktu harita nimbrung kana caritaan salakina langsung nanya gitu alhamdulillah ama ambu karaos ku abdi teh manah teh tos hampang tos teh sieun kitu tos sieun kieu sanaos ari ilmu mah karaosna teh masih kirang ama masih kirang boro-boro ting cukup ilmu mah ngan bentena ayeuna mah henteu kawas kapungkur mah sieun itu sieun ieu ayeuna mah henteu tapi mudah-mudahan masalah ilmu mah sanaos di mana oge mudah-mudahan tiasa teras nambihan cek Parman waktu harita langsung ngajawab gitu bari seri leutik syukur ujang syukur bener dari ngaran ulik ilmu moal aya akhir moal boga ilmu ieu masih keneh ilmu itu ulikeun ngan dasarna jeung anu pentingna geus kacangking ku ujang tah masalah ilmu sajana bisa diulik di mana bae oge bisa ujang ku diamalkeun oge ilmu mah bakal leuwih nambah ulah hariwang ujang ulah hariwang cek Mama Kiai waktu harita nyarita gitu sarua jeung pamajikana oge nyabrehkeun kaayaan pamikiran anu sarua ama ambu ayeuna abdi hoyong ngaros saurna Kang Sarta teh teu dipiwarang uih ka bumina atanapi kalempurna nah leres eta teh nah leres ama nah aku naon kapan parantos dipiwarang ninggalkeun ieu pasantren tapi kunaon teu kenging uih kalempurna nah aya naon ama ambu aya naon cek Santi waktu harita akhirna mah kulantaran geus teu kuat kurasa kabingung pinuh panasaran waktu eta langsung nanya kitu bari nutup ka indung bapana sakedeung bener Nyai bener memang ulah waka balik sabab aya pagawean anu kudu direngsekeun heula ku si Ujang tapi pagawean naon moal dicaritakeun sabab da ieu mah lain pagawean sabarangan Nyai oge ku si Ujang sorangan bakal kapanggih naon pagawean jeung naon anu bakal kapanggih ku manehna engke
geus kitu bae Nyai. Cek Mama Kiai waktu harita langsung ngajawab tapi matak beki penasaran keur Santi. Oh gitu ama gitunya, tapi sawios ari teh hoyong ngawalar atanapi ngajelaskeun naon pada melanana engke anu bakal dijalankeun ku Kang Salta, tapi abdi teh ayeuna hoyong nyarios kumaha upami abdi nyarangan Kang Salta. Nah teu sawios-wios ama ambu abdi teh hoyong nyarangan Kang Salta ka mana bae oge kumargi. Ama sareng ambu teh parantos terang meunaan kayaan abdi sareng Kang Salta satadina mah saupamina Kang Salta dibidian uih kalemurna mah meunaan abdi oge moal ngiring ka ditu ka dieu bari ngantosan Kang Salta, tapi saantos ngadangu Kang Salta dipiwarang ku ama kedah ngalawana kalembur-lembur anu ngabutuhkeun pitulung ti anjeunna. Abdi oge hoyong ama hoyong nyarengan Kang Salta kumaha ama ambu nah dibidian. Cek Santi waktu harita langsung nanya gitu bari neuteut ka indung bapana sakedeung teu wani lila sarua bae ngan saukur sakedeung sanggeus neuteut tungkul deui. Ulah Nyai, ulah ka mana-mana Nyai mah, ulah bahaya. Cicing bae di dieu, cicing. Da ama jeung ambu oge apal hubungan Nyai jeung si Ujang teh ngan kulantaran Nyai jeung si Ujang teh can katalian ku nikah wayahna ulah Ujang, ulah mawasi Nyai kade Nyai, ulah yang ilu wayahna bisi aranjeun hayang panggih mah gampang si Ujang tinggal datang ka dieu kawas teu apal wae tempat kitu bae nama Ujang Nyai nya kade moal wakang ijinan ama moal wakang ijinan Ujang jeung Nyai babarengan di luaran moal wayahna engke oge geus halal mah karep teuing reka ditu oge moal dilarang. Cek Mama Kiai waktu eta langsung ngajelaskeun nembalan mata kuciwa tapi jawaban anu didenge ku Santi. Bener Nyai, bener ulah ilu, ulah Nyai mah ulah bisa jadi fitnah Nyai, bisa jadi fitnah. Ulah wayahna Nyai mah tetep kudu di dieu, jam oge di dieu teh Nyai teh kapan? Loba pagawean, kudu mantuan Mama Nyai dina ngawuruk budak atau eueuh Nyai mah meureunan lapur. Engke oge Nyai geus rumah tangga mah jeung si Ujang moal ka mana-mana, tapi kulantaran ayeuna teh si Ujang lain rek balik ka lemurna, rek ngalalana, rek ngamalkeun ilmu wayahna kawas moal bisa papanggih bae atuh bisa yang papanggih sono mah sakali-kali waktu mah Ujang teh datang bae ka dieu lain kitu Ujang. Cek indungna waktu harita langsung ngomong kitu ngebrehkeun pamikiranana anu teu satuju lamun Santi ilu. Muhun Nyai, muhun tah cek akang we kumaha moal sae upamit aya widiti ambu sareng ama mah teu kenging Nyai, teu kenging laras urang teh tacan ka talian ku hukum nikah bahaya bilih ayana naon henteu ngalakukeun kitu sareng kieu oge tetep bae ari fitnah mah aya Nyai. Cek Parman waktu harita langsung nimbrung jeung ngajelaskeun kaayaan maranehna anu memang can waktuna babarengan kaditu ka dieu salawasna beda lamun geus katalian ku hukum nikah. Atuh kunaon lamun teu nikah bae heula ama ambu? Kunaon teu dinikahkeun heula abdi sareng Kang Salta? Di mah hoyong sareng ka mana-mana oge hoyong sareng ama ambu hoyong sareng. Cek Santi waktu harita langsung nyarita kitu. Teu bisa kitu Nyai, teu bisa kitu teh enak sanajan si Ujang lalaki bisa kawin tanpa aya wali tetep bae teh enak kulantaran si Ujang teh masih kene boga indung bapa kudu jadi saksi sanajan teu jadi wali oge kawas Nyai kudu aya walina nyata ama
si Ujang mah teu kitu tapi tetep pelataran indung bapana aya keneh kudu jadi saksingan teu bisa dijelaskan oke dina waktu ayeuna moal bisa nungkulan dina ngalaksanakeun ijab qabul Nyai jeung si Ujang moal bisa Nyai moal bisa indung bapa si Ujang teh lamun ayeuna Ujang jeung Nyai kudu kawin moal bisa cek Mama Kiai waktu harita ngajelaskeun kitu atuh mata beuki bingung bae keur Sarta jeung Santi. Hah? Kunaon kitu ama? Kunaon? Leres ama kunaon piraku indung bapa abdi moal nyaksian atawa nyumpingan tempat anu ku abdi sareng si Nyai digunakan ijab qabul saupamina abdi duaan hoyong tereh nikah kunaon ama kunaon Nya ama kunaon ama jelaskeun abdi kecida penasaran kunaon piraku kapan aranjeuna teh pantos kenal ka dieu abdi piraku moal nyaksian abdi sareng Kang Sarta nikah kunaon waktosna ka bujeng seep cag urang kantunkeun heula carosna dugikeun ka dieu kumahanya kaayaan Mama Kiai nah bakal ngajelaskeun atawa moal kunaon lamun maranehna ayeuna kawin indung bapa Sarta moal ngadatangan atawa moal jadi saksi ijab qabul maranehna. Insyaallah kapaeuna kusimkureun diteraskeun deui sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.